Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang pamirsa, simkuring dinten ieu ngahajakeun ti Bandung nepungan tutunggul anu dina dokumen silsilah keluarga simkuring kacatet jenenganana minangka aki buyut nenek moyang atanapi karukun anu pamiku simkuring diatang mugi ka anjeunna aya dina tingkatan ka-10. Di simkuring turunan ka-10. Pangeran Sageri. Pangeran Sageri teh putrana Pangeran Sultan Patahi Banten. Atanapi Sultan Ageng Tirtayasa. Kata anu kacatet dina silsilah keluarga simkuring. Upami diaoskeun mah meureunnan sapertos kieu silsilahna teh. Jadi simkuring ciretis rendes ti pihak ibunya, ti pihak ibu nyata kaluhurna Punbiang Raden Eyis Sulastri bin Raden Adang Muhammad Asmadireja, Abdurrahman Asmadireja bin Raden Kahfi Asmadireja bin Raden Hamdan Raksapraja bin Raden Ismail Kartadinata bin Raden Ahmad Idris Pangulu Tanah Baru di Bogor bin Raden Kanon Demang Hulu Cibinong di Bogor bin Raden Koyong Jatinagara putra kini urang ka makamna Raden Koyongnya bin Raden Sarip Tajul Arifin Jatinegara bin Pangeran Sageri Jatinegara tah ieu terus kapendak ayeuna alhamdulillah tadi ti Bandung mioos enjing-enjing dugi ka dieu tabuh 10:30 terus ngadoa lajeng ningalian komplek makam ningalian masjid kaum ieu terus ayeuna alhamdulillah tiasa tepung sanajan sareng tutunggulna aya rasa kasedih haru ngalimba syukur gitu nya tiasa tepang tiasa nepungan ka luluhur simkuring anu anjeunna teh putrana Sultan Sarip Abdul Patahi Banten atanapi Sultan Agung Tirtayasa lajeng Sultan Patahi Banten putrana Sultan Abu Ma'ali Ahmad Banten putrana Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir Banten putrana Sultan Syarif Maulana Muhammad putrana Sultan Syarif Maulana Yusuf putrana Sultan Syarif Maulana Hasanuddin. Tah Hasanuddin ieu teh putrana Syarif Maulana Hidayatullah Cirebon saha tu anjeunna teh Sunan Gunung Jati teh. Ieu gedengeun
Pangeran Sageri nyata istrina jenenganna Ratu Rapiah, anjeunna putrana Pangeran Sanghyang Senopati sauna. Pami tingali tina ngaranna mah kemungkinan panglima perang oge gitu nya. Salah sawios panglima perang waktos dina zamanna. Tah ti pernikahan Pangeran Sageri sareng Ratu Rafiah ngelahirkeun Pangeran Sarip Tajul Arifin Jatinegara. Anu oge masih keneh tuntuyan anu kasalapan mami sim kuring mah. Tah di dieu salian ti dua tutunggul anu janten karuhun sim kuring aya oge di palih dieu tilu makam anu engke hubunganna patalina aya dina tataran penyebaran agama Islam keneh kantenan urang terang ngaran Jayakarta ya. Tah ieu mah engke silsilahna ti Fatahilah ya. Fatahilah anu janten minantu Sunan Gunung Jati atanapi anu janten minantu karuhuna Pangeran Sageri ya. Mangga urang tinggal ka PD. Tah ieu aya jenengan Pangeran Ahmad Jakarta, teras Pangeran Lahut putrana Pangeran Ahmad Jakarta, teras aya putuna Pangeran Lahut nyata Pangeran Surya bin Pangeran Padmanegara. Jadi Pangeran Padmanegara teh putrana Pangeran Lahut. Ieu anu disebat Jayakarta opat ya, Ahmad Jakarta. Di mana Jakarta hiji dua tiluna. Jakarta hiji dua tiluna aya di Palabuhan Sunda Kelapa atanapi Kota Tua teh. Gitu kan aya museumna kayak makam-makamna. Tu bagus angke eta Jayakarta 2. Ya. Tah kunaon aya di dieu? Aya di jero henteu di palabuhan. Rupina nya atau anjeunna ngababakan di dieu muka Jatinegara lajeng ngawangun masjid As-Salafiyah anu bangunana atos dipugar dirombak tapi kantos yuswana tos ratusan tahun saluyu sareng penyebaran agama Islam ku Jayakarta opat ieu nyata Raden Pangeran Ahmad Jakarta. Tah ieu mah nu tilu makam ieu mah keturunan ti Fatahilah. Anjeunna teh Fatahilah teh minantuna Sunan Gunung Jati. Sedengkeun Pangeran Sageri mah turunan langsung ti Sunan Gunung Jati, turunan anu katujuh anu pasambungna engke sareng kaluhurna nyata ti Pajajaran teh. Katawis di dia tadi seueur oge anu jaroh ka ieu makam nya ngadoakeun ngiring reus ngiring kaul ngiring doa lantaran nyandak risalah Islam ti Kangjeng Nabi Muhammad dugi ka urang dugi ka dieu nya ka Jatinegara teras sumebar ka Sukabumi ka Cianjur ka mana-mana janten mangrupi cahaya kangge urang sadayana ya. Tadi disebatkeun Rehna Sarip Maulana Hidayatullah atanapi Sunan Gunung Jati salah sawios hiji tina salapan wali di Tatar Jawa sareng Sunda. Anjeunna teh putra saha tuh? Anjeunna teh putrana Nyimas Rara Santang sareng Syarif Abdullah Umdatuddin anu di masyarakat Reama dikenal Syarif ti Mesir sabeurna nya. Padahal eta teh ti karaton atanapi ti kerajaan Campa. Muhun kantenan nyambungna kaluhur engke sareng Trah Arab. Tah Rara Santang teh saha? Rara Santang teh putrana Nyimas Subang Larang sareng carogena Sri Baduga Maharaja atanapi Prabu Siliwangi teh. Kukituna upami ningali nya garis persebaran agama Islam
urang bakal katawis bakal katiten aya dina perdamaian, aya dina persilangan anu kalintang sayana tina pernikahan, tina perdagangan, tina persilangan budaya anu henteu nimbulkeun kekerasan. Upami di masyarakat rea masih seueur asumsi-asumsi Islam di Tatar Sunda disebarkeun ngalangkungan perang eta lepat pisan gitu nya. Tapi katawis tina tadi pernikahan tur penyebar agama Islam di Tatar Sunda teh saha nyata masih keneh tereuh ti kerajaan Hindu Pajajaran dan tenapi kerajaan Hindu Sunda. Tadi pun disebutkan ti Sunan Gunung Jati anjeunna putrana Nyimas Rara Santang putrana Subang Larang sareng Sri Baduga Maharaja. Jadi turunan langsung netes sanaos ti pihak indung gitu ya. Jadi tapak-tapak nu ningalikeun kumaha Pajajaran anyar neraskeun Pajajaran heubeul ya. Sunda anyar neraskeun Sunda heubeul. Aya tina sisi kasajarahan utamina garis-garis pernikahan anu masih keneh kiat sanesi itu seeta tapi kojona tapi rajana nyalira anu darahna netes ka para al mukarom di Tatar Sunda anu nyebarkeun agama Islam.